ulumihi. Wa amma Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Abu Hanifah jeung anapun ari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Rahimahu kabikasihu ka Abu Hanifah sa Allah Gusti Allah ta'ala bari mahaluhur Allah. Palaqad kana maka yakinnya, palaqad kana tah eta yakinnya bukti Abu Hanifah. Tah eta yakin nyata bukti Abu Hanifah aidon deui zahidan eta anu zuhud, arifan anu ma'rifat billahi ka Gusti Allah ta'ala, khaifan anu sieun minhu ti Gusti Allah, muridan bari anu ngamaksud wajh Allahi kana ridona Gusti Allah ta'ala, bi ilmihi ku ilmuna Abu Hanifah. Sifat-sifat madahibul arba'ah hiji Imam Syafi'i, dua Imam Maliki, tilu Imam Abu Hanifah. Tilu Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi lain pintar wungkul Abu Hanifah teh. Tapi disaja banding pinter, saja banding nyagara ilmuna aya sifat-sifat nu kudu diturutan ku urang. Lain nurutan pinter na wungkul. Tapi aya sifat-sifat hiji zuhud, dua arif, tilu khaifan minhu, opat muridan bi ilmihi wajhallahi ta'ala. Minimalna eta. Kumaha tadi zuhudna fa amal qaunuhu maka napon ari kabuktiana Imam Hanafi abidan eta nu ahli ibadah payurofu tah dikanyahokeun itu kaon bimaku perkara ruwiya anu diriwayatkeun itu ma an Ibnul Mubarak katampi ti Ibnul Mubarak anahu tegasna sanyana itu Ibnul Mubarak kala eta ngucap itu Ibnul Mubarak kana bukti kala pada kana bukti sa Abu Hanifah rahimahullah muru'atun eta anu gaduh kahormatan wa kasiratu sholatin jeung anu loba salatna. Warawa jeung ngariwayatkeun saha Hamad bin Abi Sulaiman, Hamad bin Abi Sulaiman kana anahu kana sanyana itu Abu Hanifah kana eta bukti Abu Hanifah yuhyi eta ngahirup-hirup Abu Hanifah al-laila kana peuting kullahu tegasna sakabehna lail. Jadi Abu Hanifah sok ngahirupkeun peuting ketika batur tibra, ketika batur kerkerek dinina bobokan oleh mimpi indah dan selimutnya. Anjeunna mah ngahirupkeun ku ibadah. Bahkan sadayana wengi eta teh gitu. Ya Allah. Berbeda juga urang. Ketika batur tibra ngobrol, ngopi, merumpi, membayangkan seorang yang tidak pasti. Sambil piknik leungeun kali itu kali. Kumaha. Gadang naon. Warawa jeung ngariwayatkeun warubiya jeung diriwayatkeun anahu kana sanyen anahu sanyana itu Abu Hanifah kana eta bukti Abu Hanifah yuhyi eta ngahirup-hirup Abu Hanifah nisfal laili kana setengah wengi. Kawitna mah Abu Hanifah teh setengahna dianggo kulem, setengahna dianggo ibadah. Kawitna kitu. Urang setengah dipake sare, setengahna dipake hees. Pamarot terus ngalangkung Abu Hanifah yauman dina hiji poe bitorikin di hiji jalan pasaratul isarah
ilahi kaitu Abu Hanifah saha insanun hiji manusia asa insanun jalma-jalma wa huwa bari ari Abu Hanifah yamsi tanggal langkung mapah itu Abu Hanifah yamsi tamapah Abu Hanifah faqala maka ngucap itu insan di akhari ka jalma nu sejen hada ari ieu teh huwa eta ari itu da alladhi eta jalmi yuhyi anu ngahirup-hirup itu ladi alaila kana wengi kullahu tegas dasa kabehna itu lain ngalangkung kahiji jalan aya jalmi keur ngariung tuh cenah itu anu sok ibadah ti wengi itu padahal Abu Hanifah mah satengah lain sawengi ieu lain full tapi satengah nah itu sakuat tong sok ibadah saeutik palam yaja maka teureun-eureun Abu Hanifah ba'da dalika sabadana itu asyara ilahi insan yuhye kang hirup-hirup Abu Hanifah alaila kana penting kullahu tegasna sakabehna itu lain. Waqala jeung ngucap Abu Hanifah ana astahi ana saestuna kuring astahi etang era kuring minallahi ti Gusti Allah subhanahu anu usipa kana yang disipatan kuring bima ku perkara laisa anu lain itu ma pi eta tetep aya di kuring pi eta tetep aya di kuring min ibadatihi tina ibadah ka Allah hiji tah kumaha cirina ahli ibadah Abu Hanifah teh jawab alfan kalah sare itu betul tengah tenggelam gitu ngejajar gitu kumaha cenah jawab Abu Hanifah teh anjeunna sok ngahirup-hirup wengi ku ibadah urang mah ngapae-pae ngaji ku sare ngaji teh kudu ngahirup-hirup katiluna eka opat na niat ngaos ngahirup hirup agami kan gitu le opat na niat ngaos ngahees ngahirup sing hirup panona hirup acelina bahamna otak nage gitu ulah dipaehan lebar kita ahli ibadah kumajudna wa amma zuhdu uju amma zuhdu jeung anapun ai zuhudna Imam Hanafi Abu Hanifah faqad ruwiya maka atau tah eta nyata diriwayatkeun tah bawa fa eta bawa khobar nyata bawa qad diriwayatkeun bawa lafaz ruwiya faqad ruwiya tah eta nyata diriwayatkeun anir Rubai'i ti Rube bin Asim naon qala lafad qala lafad qala ngucap itu Rube arsala ngutus mere surat ni ka kuring saha Yazid bin Umar bin Habirah Yazid bin Umar bin Habirah faqadam tu tuluy ngasongkeun kuring bi Abi Hanifah ka Abi Hanifah alaihi kana itu ya kan itu surat atau kan itu Yazid parodat tuluy ngamaksud atau ngamaksud itu Yazid huka Abu Hanifah ayakuna kana yen bukti itu Abu Hanifah hakiman kana eta jadi hakim nu ngahukuman ala baitil mali kana baitul mal ya Allah aya khalifah atau pejabat nu namina Yazid bin Umar sajenah Yazid bin Umar masian surat SK sajenah naon SK teh surat keputusan pemerintah dikirim ka santrina Rube bin Asim Rube saha
saya utusan dari kerajaan. Kerajaan. Ada surat dari pemerintah kerajaan untuk guru Anda yaitu Abi Hanifah. Oh iya, oleh Abi saja lah. Kan ku saya kurang diantarkan. Itu benernya. Makasih Be. Rube bin Asyik. Ditinggalin nanti cap kepresidenan orang cap kerajaan Yazid bin Umar. Dipasihkanlah ke Abu Hanifah. Pas dibuka ternyata sina tiada lain dan tiada bukan menegaskan bahwa Abu Hanifah diangkat jadi hakim yang memegang kunci Baitul Mal. Baitul Mal teh bait teh imah gudang, ai mal teh harta. Jadi harta negara kabeh aya di Baitul Mal. Sadunya pengkuncina dimandatkan, diberikan mandat ke Abu Hanifah. Orangnya we. Ditanya kal bank gitu kan. Tanya kal bank bangkrut. Al-Mukarram Yai Parda Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Di mana? Oh iya, ampura cenah. Iya aya surat di saha? Mesti coba pakai udang ke donat. Di saha surat? Kanggo ieu jang, kanggo ka pangersa. Urang pangersa. Masihan itu. Harus dibuka badan we. Ditunjuk menjadi menteri keuangan. Jadi uang segala wae bisa dicakol. Wah, tanda tangan. Siap. Langsung copotkeun donat langsung pakai pakai kameja, pakai baju sepet, sepatu ganti ini pegawai. Pegawai kerajaan. Abu Hanifah di pasihan mandat gitu dibere kekuasaan sina ngelola uang negara anu kacidu lobana. Hakiman ala Baitul Mal. Pak Aba tuluy nolak itu Abu Hanifah. Ya Allah ditolak Abu Hanifah. Aya gitunya. Cik bade ngaos. Oh, milih ngaji, mending kawin dibere imah jeung mobil. Ya mending kawin tuh. Cik pilih, mending ngaji cicing dikobong bareng jeung batur daharna eblek sarebare diu. Mending kawin, cek kalau teh gitu. Mending kawin. Pemajikan geulis, mobil alus, imah mewah, peuting ngeupan nu seksi. Sedikit. Kayak ngaji pasti gitu kan. Dipilih mending jadi penjaga keuangan, mending ngurus santri. Atuh dong jika namun urang tawaran gitu, asal mending geus bubar pasantren lah. Urang make ngurus duit nya. Abu Hanifah ditawaran gitu. Alim. Tuh duit triliunan. Salakina liar, majikan liar, sami liar kan. Majikan liar, orang liar disebut sami liar. Duit miliaran, triliunan. Saya ngerti sih Barda. Duit miliaran, ditawaran coba. Triliunan gaji harus ditanggung, mobil dinas geus aya, imah geus tinggal dah harga tinggal nasi datang minum datang iya buah pan buah anggur buah ceri buah dada datang eta ditolak Abu Hanifah tanya ditolak embung Abu Hanifah eta surat suka direk direspon bunga gitu diterima disimpan tolak mual atuh ngamuk ke raja
Padoroba maka neungel itu Yazid bihi ka Abu Hanifah asra sautan isrina sautan kana 20 kali tenggelan pacutan penjara. Terus datang wenaon pengawal kerajaan Raja Yazid beri kumis baplang segede tai. Ayo naon? Iya surat ditolak mentah-mentah ku Abu Hanifah. Kita jadi hakim itu mungut geblek. Lam yabres lam yacrun. Tewak Abu Hanifah ditewak Abu Hanifah tuh. Tewak. Penjara teu kudah penjara nolak menjadikan hakim damanya. Pada kalau di penjara mungkin hanya nuki itu jadi hakim baik itu. Tapi itu udah juhudna Abu Hanifah gitu. Yang naon bisa kalah cinta dunia. Ya Allah. Terus di penjara disiksa sampai 20 kali pecut. Abu Hanifah. Ke pemerintah sabab berseberangan jeung pemerintah. Cek pemerintah jadi hakim embung. Amun jadi ulama we. Ya Allah, Abu Hanifah kitanya. Ciri juhud. Pangtur maka kudu ningali anjeun kaifa kumaha roba kabur Abu Hanifah anil wilayati tina jadi wali. Kumaha tu kabur? Wah tamala jeung nanggung diri Abu Hanifah tamala. Al adaba kana siksaan. Bae disiksa, bae dipecut daripada orang jadi kalah cinta duniawi. Ya Allah, itu ulama juhud gitu ngerti. Sudah orang cinta dunia, karena akhirat. Mungkin orang milih daripada orang di penjara isukan di akhirat. Mending penjara di dunia. Ya, penjara di dunia mah ya eureuna, nyerina moal ngapoe. Aya bebas, tapi mau di penjara isukan di akhirat di neraka. Rek kumaha coba. Minta orang gue bisa tambah nyari cik pikiran kadinya aja nama ulama bukan pikiran kadinya ya Allah daripada aku diisukan di penjara di akhirat meninggal di penjara di dunia lain berarti hanya di penjara ada resiko ngarang-ngarang negakkeun bebeneran berjuangkeun agama pasti aya pro kontra sing jelas kontra. Waqala sedang sesauran Al-Hakim bin Hisham asa kopi, dengan susu asa kopi. Dengan sajahe asa kopi. Maksa wae asa kopi. Jika lain kopi teman asa kopi. Hadas tuh nyarita kuring bisami di negara Sam hadisan kana hiji caritaan Pi Abi Hanifah dina masalah Abu Hanifah. Anau kana sayana itu Abu Hanifah kana eta bukti Abu Hanifah. Min a'domin nasi eta tina pang abung-abungna manusia naunana amanatan amanatna. Abu Hanifah teh jalmi pang amanah-amanahna. Wa arada jeung ngamaksud ka Abu Hanifah sa sultan. Wah, iya sultan. Pemerintah dia wae. Ala ayyatawalla kana yen ngurus itu sultan kana yen ngurus Abu Hanifah mafatiha khazanatihi kana pirang-pirang kunci gudang hartana itu sultan. Iya akurnya karena pirang-pirang kunci gudang hartana sultan. Wa yudrobu jeung ditenggel naon dohruhu tonggongna Abu Hanifah fahtarat tuli milih Abu Hanifah ada bahum ka siksaan anak itu jalma-jalma sultan teh lahu ka itu Abu Hanifah ala ada billahi nyelehkeun kana nyiksa na Allah Ta'ala kan gitu mending diadab ku jelema mending ku Allah yang mending ulah dua anak
ngan lamun upamana urang dipikaresep ku jelema kalah ngundang kana siksaan Allah gitu. Mun pilihan deui sok lamun dipikaresep ku jelema Allah umpamana lamun ngudag karesep jelema Allah nyiksa. Lamun ngudag karesep Allah jelema bakal kareuheuleun bakal nyiksa. Ya daripada ku Allah disiksa mending kering jelema nyangka salah ka urang gitu. Nyiksa. Siksaan jelema mah aya eureunna. Nya. Aya eureun. Tapi mun Allah suka nyiksa gara-gara urang teu neangan ridona Allah, maka jalan keluar naudzubillah ya. Kesempatan bebas. Makanya Abu Hanifah fahtaro adabahum lahu ala adabil lahi ta'ala. Daripada di penjara isukan di akhirat mending kene senang di dunia ayeuna jaba moal di penjara hatina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ngan lamun eueuh deui pilihan ngerti mun eueuh pilihan maka mun di Bundang Bandung mun di Bundang Bandung nyeri keneh disiksa ku Allah daripada disiksa ku jelema. Ulang aja ngasong-ngasongkeun siapa sok siksa sok. Bae disiksa ge. Ulah aing aja ngasong-ngasong. Coba. Pangnyanakeun itu, Pak. Pangnyanakeun jamu kuat. Simpan paeun alpan ke urang uyupkeun. Abdas heula. Ke ku pardanya. Mana leungit euy? Waruwiya jeung diriwayatkeun anahu saenyana itu kalakuan dukiro eta dicaritakeun naon Abu Hanifah ta inda Ibnul Mubarak naon Abu Hanifah inda Ibnul Mubarak ki disandingeun Ibnul Mubarak faqala maka ngucap Ibnul Mubarak kalapan atadkuruna naha aringet maraneh kabeh rajulan ka laki uridot anu diasongkeun lah alaihi kaitu rajulun dunya bihada qiroha kalawan pirang-pirang gudangna itu dunia papirro maka kabur itu si rajul min hatina dunia. Jadi ketika Ibnu Mubarak ngadangu tentang kisah Abu Hanifah langsung mun emot kana cerita eta langsung ka para murid-muridna ketika ngumpul mustami nu kasih dalobana arapal teu hiji jalmi anu dibere gudang dunia tapi kalah kabur justru kalah kamenangkeun siksaan. Aya teu apa tuh pasti emot langsung ke Abu Hanifah. Nah ini mah tawaran duit ratusan triliun sok tah asalkan repeh tong nyebut-nyebut haram dukung kadoliman tak eta duit gitu salobana unlimited batasna imah panggedena anak panglegana awewe tinggal milih asal repeh ungut-ungut we ulah nyebutkeun haram sing cadel halam gitu cikan milih mana urang lamun henteu di penjara cik milih mana ya pasti milih duit ngeunah nu aya itu Abu Hanifah resiko anjir nolak karena tawaran tinu jadi sultan nu aya kalah menang sih. Ya Allah ya Rabbana ya Karim di penjara Abu Hanifah. Waruwiya jeung diriwayatkeun min Muhammad bin Suja an ba'di ashabihi ti khatampi ti Muhammad bin Suja anba di ashabi tina saware pirang-pirang sahabatna Abu Hanifah non annahu saenyana kalakuan tingkah kila dicaritakeun li Abi Hanifah tapi keun Abi Hanifah kana lafad qad amara ka amirul mukminin qad amaronya tegas marentah ka kakanyeun sa amirul mukminin Abu Ja'far Al-Mansur ya deui jahat parah Abu Ja'far Al-Mansur teh anu naon anu paheula nyiksa ka Imam Maliki eta aya deui wae Abu Ja'far langsung mere tawaran sabaraha
bi asroti alafi dirhamin kana 10.000 dirham. Sebenarnya 10.000 dirham kecili cair tanpa proposal teu kudu bake SPJ kantun canak ku pangersa kepeulkeun ka duit tinggal canak ku pangersa sok nu ayeuna mah sabaraha puluh triliun sok kantun canak asa repeh tong sok nyarekan kami cek bujat aya judi aya maling aya ngabunuh aya lacur ulah di komen repeh we halam cadel diwewelan orang ngucap saha itu Abu Hanifah punten itu Suja pamaro dia maka teridaun sa Abu Hanifah teu haya Abu Hanifah palama qala ngucap itu an Suja Muhammad bin Suja palama kana maka samang-samang sabukti non al yamu jipoy Allah di anu tawaqqa anu ngarep-ngarep itu Abu Hanifah ayu takana yen dibere dibikeun naon almalu harta fi itu yaum salat Abu Hanifah asubha kana subuh sumatag satru nutupan Abu Hanifah bisaubihi ku angwana Abu Hanifah palam yatakalam tuluy teu ngucap-ngucap Abu Hanifah Fajaa maka datang sa Rasulul Hasan bin Qahtobah utusan Hasan bin Qahtobah bil mali kalawan mau harta eta mau harta diwae ya Allah nyalampurkeun tadi teh nyampurkeun pahmi duit nyampurkeun dipaksa tah tadi mah embung ieu embung apun we tiga parda yuk ngapa sa embung cenah ieu atos ieu mobil itu bumi ieu istri muda mama muda wah ieu budak juga nu bunga kada mah muda kuring khas gitu hidup Mahmud hidup Mahmud mangga ieu cenah alim mangga alim canak enggak canak alim ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Allah goda ya mah dibere ini peot ya Allah alap utang teh yang lain gurawil ngampe tiga sorban itu kan Allah pasare tenang karakter seksi juga nom ceplok padahal tuluy asub itu Rasul Hasan alaihi kanu Abu Hanifah palam yukalim maka tutuli teu ngomong nyarios Abu Hanifah hukai itu Rasul utusan maksud faqala maka ngucap sabadu man sawarena jalma hadara anu hadir itu man mayukallimu teu ngucap Abu Hanifah naka kami illa ajaba bil kalimati ku hiji kalimah ba'dal kalimati dan sabada kalimah anjeun teu ngucap aja mah ngobrol ke ilmu jalmi jawab dia sumpih nyokot duit jeung kamewahan geusku raja tadi teh satu kode Yazid geusku Sultan geusku Abu Mansur aja Abu Ja'far Al Mansur supaya geusku Hasan bin Qahtobah diasongkeun we duit supaya Abu Hanifah nampak kana eta duit kalaka banget Abu Hanifah aya hatihi tegas nari teh ada tuh eta kebiasaan Abu Hanifah kitu kebiasaan faqala maka nyarios Abu Hanifah do'u kudu nandan mereka be almal kana harta
bihadal harabi dina ieu. Nanti teh jirob teh kotak karung mulanya wadahna ieu wadah fi zawayatil baiti dina pucukna baitul mal disimpan tampi atau tampi teuneun tadi dia kardus urang gitu. Pamuna tuh wah diterima langsung wah berangkat deui sumausot tuluy ngawasiatkeun sa Abu Hanifah ta Abu Hanifah badalika dan sabadana itu naon do'u bimata ibaitihi kana harta baitna itu Abu Hanifah. Faqala maka nyarios Abu Hanifah li ibnihi kaputra pamegetna Abu Hanifah ida mutu lain cobet lah ya komo kalau cucutik di udang mah ngaranna cucutik ada di Cianjur dong ngaranna apa? Cocongek cocolek ada di Cina ya cucutik ada di Kuningan anu paragi eta mah goreng nih susu hah susuk oh susuk mah orang nyar saringan jang seserok bedanya nggak ada di Brebes tau susuk aku ayo Bekasi naon Bekasi Singapura no sami lo bener sami nya sami goreng gua sami nang itu sami sumausat tuluy ngawas ya mah leungit lah ida mutu oh mutu saya mutu tapi kamu mutu di mana-mana maut kuring wadapang tumu jeung marasahkeun kuring ni jeung marasahkeun mereka beni ka kuring pahud bapak kudu nyopot anjeun hadihil burdah kana ieu wadah dibagi kita ieu wadah kunci sing rapi teuneun di tempat nu aman kemun maot cokot ieu idhab wadhab jeung kudu init anjeun biha bawa itu burdah il Hasan bin Qohtobah ka Hasan bin Qohtobah kemun maot ieu wadah balikeun deui ka Hasan bin Qohtobah sugan teh heueuh ditarima eta duit mang triliun-triliun teh didapeti ngejuk mesti bakat pusing benernya datang wae jelema mau duit bakat pupuyang itu sok teu ada dinya asupkeun kana kardus asupkeun kana peti wah tarima euy isi goreng maksiat mun sakadar deui akang bade maot ore curi hore ka bade maot carurik atuh oke mun maot ku bejeuk eta wadah bikeun deui ka Hasan bin Qohtobah pakul maka kudu ngucap anjeun lahu ka itu Hasan hud wadi ataka hud kudu nyokot anjeun wadi ataka kana naon wadi titipan anjeun alat anu auda tak anu geus nitipkeun anjeun hak kana itu lati Abu Hanifah ka Abu Hanifah ternyata pas pupus ku putrana langsung dibejakeun aya wasiat bapak ieu peti lebetna artos kacida loba teu dicokot sapenak-penak acan ku Abu Hanifah pasikeun deui kanu gaduhna saha Hasan bin Qohtobah pasikeun wa qala sareng ngucap sa Ibnu putrana Abu Hanifah Papa tuluy migawe kuring dalika kana itu kaul. Waqala ngucap sa Hasan rahimahullah ala abika rahmatullah ari kana rahmatullah ari kanya ari bikasi rahmatna Allah ala abika eta muga teka panjeun. Ala qad kana maka yakinnya tabukti itu abika sahihan eta anu korek ala dini kana agama. Ketika tos pupus dipasiekeun deui pas dibuka akur teu kurang sapedak-pedak acan bahkan nomor serina eta keneh teu diinjil-injil acan
Nomor serina aya nomoran duit teh Z170. Oh. Z hiji 45 EF G Asep. Oh. Padahal mah teu bisa Z hiji F punya hiji F Z. Oh, kan itu nomoran Z hiji genep WE G gue. Bener deh. D hiji genep 0 J D hiji 0 genep 0 160 WE di ogo we. Ayo plat nomor teh. Mana jeleng itu? Nomor serina ngerkene. Caur saha teh Hasan. Ya Allah, aya jalmi nu kieu. Pasian artos geus bolak-balik di beberapa khalifah. Ngasongan duit. Songan harta. Teu ditampi sugan teh urang teh ditampi karita teh geus jong-jong. Berarti khalifah itu tolak, khalifah itu tolak. Urang mah ditampa sih ngoreng. Teu ditampa, iya gitu kan bener. Korek pisan agama teh jaga. Embung nepikeun ka rusak agama gara-gara harta. Nauzubillahi min. Wa rawiya jeung diriwayatkeun anahu sayyana itu Abu Hanifah da'a du'iya eta diundang itu Abu Hanifah ila wilayatil qada'i kana jadi wali ngahukuman. Faqala maka ngucap itu Abu Hanifah ana ari kuring la aslahu eta teu pantes kuring dihadapikeun ieu. Bakila maka dicaritakeun lau pikeun Abu Hanifah 5 teh 5 kunaon 5 teh karena naon. Faqala maka ngucap itu Abu Hanifah in kuntu lamun bukti kuring kuntu teh mun kuring mun anjeun lalaki kun lamun awewe kunti. Tidak awewe mah kunti lalaki kunta. Paingan sok kunti sok awewe. In kuntu lamun bukti anjeun sadiqon eta anu bener pama aslahu makan teu pantes kuring laha kana itu sadiq. Wa in kuntu jeung lamun bukti kuring kadiban eta nu bohong pal kadibu maka ieu anu bohong la yasluhu eta teu pantes itu kadib adlil qada'i pikeun ngahukuman. Di pasian kekuasaan jadi hakim, jadi penasehat gubernur, penasehat raja, apa cicing di istana, di kepala, alim penangguhan kita, orang banyak wa amma ilmu hukta, jangan anak wa ama ilmu jeung anapun kayak ngadongeng mah mudana kene nya. Wa ama ilmu jeung anapun ari ilmuna Abu Hanifah bi tariqil akhirat kana jalan akhirat wa tariqi umuriddin jeung kana jeung jalan pirang-pirang urusan agama wa marifatihi jeung nganyahokeunana atawa marifatna Abu Hanifah billahi ka Gusti Allah azza wa jalla. Fa yadulu ta eta nuduhkeun alaihi kana itu ilmu naun syiddatu khaufihi banget sieuna Abu Hanifah minallahi ti Gusti Allah taala wa duhu jeung juhudna Abu Hanifah di dunia wa qad qala jeung nyata geus ngucap sa Ibnu Zari qad balagonya tanah lapan qad balagonya tanepi nikakurin an kufikum ti antara urang kupah mareh kabeh naun hada ieu Nu'man bin Sabit anau saenyana itu Abu Hanifah
Saur Nu'man bin Sabit nyebatkeun dina sawes riwayat sadidul khaufi eta pang banget nasieun lillahi ka Gusti Allah taala. Wa qala sareng ngucap Syarikun Nakhai. Syarik an-Nakhai kana bukti sa Abu Hanifah ta Abu Hanifah. Tawilul sumti eta anu lila repehna. Daimul fikri anu mayang mikirna. Mikir terus repeh. Sarewe urang mah. Aya Hanifah mah mikir repete, memikirkeun agama, mikirkeun akhirat. Qalilul muhadatsati anu saeutik nyarita nalinasi sarta jalma-jalma. Teu pati loba ngobrol. Wahada maka ari ieu naon ieu teh tawilu sumti daimul kufri qalilul muhadatsah min audahil amarati eta tina pangjelas-jelasna pirang-pirang ciri al ilmi kana ilmu al batini anu bangsa batin wal istighali yang sibuk bimuhimatid dini kana pirang-pirang nu penting na dina agama. Paman maka atuh asa jalmana utia anu dibere itu siman asumta kana repeh wa zuhda jeung kana zuhud faqad utia makanya tadi pasihan itu man al ilma kana ilmu kullahu tegas sakabehna itu ilmu fahdi makari ieu teh nubdatun eta nubdah min awalil a'immati salasah sebagian cerita sebagian kecil kabeh sebagian kecil dengan tingkah-tingkahna pirang-pirang imam al salasati al tilu. Jadi ngamadahab teh lain ilmu na wungkul ya tina. Lain kana buah pemikiran na wungkul tapi moal ujug-ujug jadi aya pemikiran nu hebat kitu kajaba hiji sing akhlak alus juhudna aya sieun ka Allah na aya milih ilmu akhirat daripada dunia. Gitu. Sifat-sifat sagena we kamari disebatkeun ulangan. Paham? Wa amma Imam Ahmad bin Hanbal eta katilu nu kaopat Imam Ahmad bin Hanbal berarti Imam Hambali hiji Imam Syafi'i geus Imam Maliki geus Imam Hanafi tinggal Ahmad bin Hanbal. Oke deui. Aik berangkat maraton bulan Rajab semoga ngadoa semoga kahadean ulah kalah ngedul, ulah kalah beki hese na ibadahnya. Kelohor ngaraos biasa, lagi kelohor si dia. Artinya waruba banakta fi bihada wa nafa'ana Allah bi ulumi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi infa'na alam tanah Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqih wa qarabbatil lana fi dinina tawassalna bitta'alumi tawassalna bittalimi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.